Para mitra Kumadaramang, Alhamdulillah Mang Jaya saparakanca ti Mang Jaya official aya dina kaayaan sarehat para mitra sadaya. Atuh tras-trasan produksi naon teh bahan siaran kanggo Mang Jaya official. Margi jujur para mitra Mang Jaya teu ngadongeng deui enggal. Janten ieu dongeng-dongeng lami nu ku Mang Jaya diangkat deui. Cara Mang Jaya dongeng sok rupi-rupi para mitra tergantung kondisi sareng situasina harita ge para wargi. Kondisi kumaha, situasi kumaha, margi ai dongeng para mitra harita manya Mang Jaya sok sanaos direkam oge langsung kena nyiapkeun kitu nya. Seueur faktor anu biasana mangaruhan kana hartosna para wargi nalika Mang Jaya ngadamel program. Gitunya, gitu diantawisna jujur we lah, terus terang Mang Jaya jujur, janten Mang Jaya ayeuna teu ngadongeng deui nu enggal, janten ieu dongeng-dongeng lami sadaya. Pami hoyong cenah hoyong tamat dina playlist aya. Sapertos carios nyambung tarung di galunggung para mitra sadaya, tarung di galunggung gitunya. Tah ieu tamat para mitra aya kirang langkung sabaranya kirang langkung sabar episode ya. Aya rupina mah kana 20 episode para mitra, aya kana 20 episode mah tarung di galunggung teh kitu. Mangga tu ayeuna mah dongeng neangan Bapak karangan Kiliksa dina bagian ka-18 wilujeng ngadangkeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya saparakanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna neangan Bapa. Ieu dongeng karya Kileuksa ayeuna nincak bagian ka-18. Kumaha terasna ieu dongeng para wargi? Kumaha lalampahan nyisainah ayeuna? Sabada anjeunna kaojok-ojok kudu jadi indungan. Mangga urang sami-sami bandungan hanca dongeng ieu etang-etang hiburan pang beberah mana. Carios nyambung judulna neangan Bapa karya Kileuksa dina bagian ka-18. Para mitra kaum dangu, tekung silila geus tepi kanu dituju kebat muru lawang pawon. Kasampak teh Aryati keur beberes, sigana teh ti isu keneh nguprak sagala dibersihan. Menila lening pikabetaheun ka seeng-seeng di kumahan nepi ka harerang tembong tambagana. Getol-getol teh nyati, keun bae ku bibi saware, ceuk Nyi Sainah api-api. Padahal hatena mah atoh nu aya. Ah, kami nganggur bi, dupi bibi mulih ti mana atuh? Apan tas ti emah aya perlu, ceuk Nyi Sainah rada teugeuh. Bus ka imah kebat ka kamar nuna tumal bisi kapanggih ku Nyi Aryati. Ari Aryati harita teh cengkat lung sapu dialungkeun ka pojok. Ka pojok pawon geus kitu leos kaluar ku kumbah di pancuran. Bus ka tengah imah gek diuk dina kursi. Bi, rek naon ya? Temal Nyi Sainah ti jero kamar. Ari Bapa iraha mulihna. Nya mun teu isukan pageto, mun teu pageto amat. Mun pageto amat teu sumping, pageto deui pasti. Temal Nyi Sainah ti kamar. Leng Nyi Aryati ngahuleng. Manehna jadi teu betah di imah, pokona mah hoream nempo indung terena, hoream cicing padudua anjeung nu kitu. Sabab beuki dieu beuki kaciri robah-robahna jauh pisan jeung mimiti. Ari Nyi Sainah pok nanya bari norojo ti kamar. Rek naon nanyakeun Bapa ya ti? Nya naroskeun we atuh Bi peda asa geus lila da biasana mah 2 dinten ka 3 jol sumping. Nah bet kawas budak we, na teu betah cicing di imah. Na teu suka dibaturan ku bibi. Sanes kitu Bi, inget wae ka Kang Suhama jeung ka Bapa sok sieun aya naon-naon we di perjalanan. Nya tang tu we aya mah malah loba. Mun maksud teh bisi cilaka, ceuk Aryati beuki tegeug ngomongna. Nu biasana sok sopan ayeuna beda pisan atuh puguh karasana ku Nyi Sainah oge. Yen Aryati geus beda sikepna. Nah dalin budak leutik atuh keun bae, da geus biasa sok laliar jauh. Anggur mah duakeun ngarah usahana hasil. Ngarah balikna ngagemol saha nu untung pan yati keneh lain. Bibi onaman ngan saukur nurut, hayang kongkorong gecan laksana bibi mah.
bari ngaragap beheungna. Oh, palai kongkorong bibi teh atuh nyuhunkeun ka apa? Ih, arera teuing teu wasa bibi mah. Ngomongna bari ngalingep. Miningan eusi hate nu beda pisan jeung ucapan. Barang keur gunem catur kadenge aya nu kaketrok kana panto. Malah bari pupuntenan kadenge sadalalaki Nyi Sainah jeung Aryati silih reret bangun hoream rek narima Semah. Saha yat? Nyi Sainah ngaharewos nu ditanya ukur gogodeg. Da sarua manehna ge teu nyahoeun. Urang sampeurkeun kuduaan. Jung duanana narangtung. Pating katayep katepas ana breh teh aya lalaki jangkung badag make baju kampret hideung calana pangsi. Kumis jaletreng gado bolenang herang bersih ret kahanap nyoren bedog meningangsa. Jadi, kamana Kang Haji? Eta Semah nanya bari molotot kawas nu boga kakeuheul. Aryati nu ditanya ngarenyag panon kalah kamelong da can pati apal ka eta jalma asa-asa keneh pok nanya semu palaur. Dupi mamang? Saha teh atuh nu ti mana? Har, piraku poho deui. Apaan ieu teh Buldani ti Cisurup? Ngajak ka direk nempungan bapa maneh. Aya weuh. Semah ngaku ngaran Buldani molotot ka Aryati. Nyi Sainah ngadegdeg. Oh, Mang Buldani mah atuh calik. Bapak mah tak can sumping duka iraha mulihna, cek Aryati. Terus mukakeun pantobus Buldani ka jero, memeh diuk raja glejeg geus merenan, geus mernah bujurna. Apunten, geus mernah mah para mitra poknanya. Yati Isa nunjuk ka Nyi Sainah. Ieu teh pun biang. Lieur maneh Yati, kami ge nyaho. Inung maneh geus maot, piraku bisa digantian kitu wae. Buldani molotot bari kekerot. Maksud teh ibu kawalon garbana pun bapa nu kadua kalina. Oh, inung tere. Kajeun ari kitu mah. Sok dariuk atuh. Nah, beter aja ge kaos arca. Buldani rutret ka Aryati jeung ka Nyi Sainah. Nu memang teu daek diuk dahareugeun keueung ngadenge omongan Semah nu garihal, gek duanana dariuk. Aya kaprayogian naon nu salaresna Mang Buldani teh atuh? Cek Aryati. Ieu Yati. Bapa maneh saenyana boga janji euy. Malah mati keur aya kene indung maneh, tapi batan mayar hutang kalah kakawin deui. Lain haji bapa maneh teh. Mun make naros kitu, Mang. Heueuh, ari haji mah kudu apik atuh. Ulah sok jalir janji ingkar tina subaya. Luncalinci luncat mulang ungkar tina tali gadang. Kudu ngadek sacekna nila saplasna, kudu jujur lempeng hate, kudu beunang dipercaya. Ulah ngomong sore teu kapake isu. Cek Buldani bet jadi mematahan ke Aryati, padahal Aryati geges asak warah ti bapana. Kena mah nyarios kitu mamang da lain haji menang jalirnya. Sarua we najana lain haji ge ari jalir janji mah teu meunang. Sumur atuh ulah disinekelkeun teuing kana haji na mamang da ari soal bener najan haji ge tetep we wajib bener jeung deui. Ulah dipake alasan, ulah dipake tutudingan. Bapak kuring peda jadi haji, malah seetik digegedekeun bari jeung can puguh salahna. Ulah kitu atuh mamang kuring mah nu jadi anakna teu ngeunah. Ceuk Aryati kapaksa ngilu ngomong, dabongan bapana dihina ku Buldani. Dedengean teh Ki Haji can puguh salahna, puguh geus bukti nu nyata. Bubuk kai kana maca kapireupeunan jalina yeuh. Buldani ngusapanon nu kapireupeunan ku kakebul ti para. Naon buktosna? Heuh, geus jalir janji. Janji naon nu teu dicumpunan ku bapak kuring teh? Ieu bareto bapa maneh geus janji. Yen geus meunang bati tina hasil ngajual sawah di Cioray, rek mere persen ke kami. Tapi didago-dago. Tapi ka sataun leuwih lepuleuneng we teu beja teu carita lain jalir janji kitu. Leng Nyi Aryati ngahuleng. Manehna teu nyaho kana urusan eta mah, sabab asa teu kungsi ngadenge da nyaho ge sawah Cioray mah dijualna ku urang lemur Bangban. Lain ku bapana, tapi naha ari menta bati bet ka bapana, Aryati teu ngarti sirahna lieur. Ieu Yati, mun bapa maneh geus datang bejakeun nya, si Buldani nagih kitu. Kudu dibayar ayeuna-ayeuna yeuh. Kudu jali 3 ti keleun. Tabungan dilila-lila, mun teu mayar nyawa sorangan akibatna tah. Sakitu we euy. Amanah ti kami nya. Omat ulah teu dibejakeun yeuh. Omat ya. Sanggeus ngomong kitu Buldani cengkat. Ret ka Nyi Sainah mata dipeureumkeun sabelah bari ngarenyu. Kejeli gagolodog leos ini.
Atuh Aryati jeung Nyi Sainah carolohok asa teu gugur teu angin. Aya nu kitu sanggeus rada lila buldani geus jauh. Pok Nyi Sainah nanya ka Aryati, "Ieu teh kumaha mimitina ujug-ujug aya nu ngamak we Yati? Duka teuing bi kuring teu terang. Eta mah urusan bapa. Kudu jeung bapa ngarengsekeunana, keun bae antep ah. Dah kawas-kawas nu rek nipu geuning. Ya kade sing waspadanya. Da memang nya mata kariwang papakean kawas garong jaba meni nyoren bedog kawas jawara." Cek Sainah manehna ngarasa hariwang bisi aya itu jeung ieu. Ah kieu ye nu matak kuring sok nanyakeun bapa oge asa keueung cicing di imah teh. Lain teh suka dibaturan ku bibi tapi sieun aya model tadi. Cek Aryati tandasnakeun. Nya kaharti ari kitu matuk bibi tapi keun bae lah teu kudu loba carita. Sing teteg we hatenya susuganan moal matak jadi mamala. Jeung na deui sugane bapa teh jeung suhama tere sumping. Aryati teu nemal deui. Manehna kalah ka ngahulang mikiran anu tadi. Bat asa minuhan hate ngaheurinan pikir, matak susah nyang hareupanana. Kaayaan di imah asa beuki beda jeung sasari asa harengheng loba pikasieun. Bari jeung teu pati jelas naha naon nu dipikasieun. Ari Sainah koloyong ka pawon maksudna marek bebersih. Tapi parabot taya nu kotor rek sasapu taya runtah, boro-boro di jero najan di luar geus lalening lalenang taya kalakai. Braimu kalomari breh kadaharan geus sayagi mun lapar teh mah kariam. Nyi Sainah ngahulang samar pola samar cabak. Rek digawe eueuh pigaweeun tungtungna geek diuk dina palupuh ngahulang ngumar lamunan. Panon poe tuluy nyerelek maju bareng jeung robahna mangsa. Di kajauhan kadenge sora budak ceurik diselangku aki-aki nu batu. Sakapeung kadenge sora hayam jago kongkorongo. Kitu kaayaan di pilemburan dina mangsa pabeubeurang. Asa tayapi kabetaheun betah keneh di pasawahan. Beuki lila panon poe beuki ngulon. Tungtungna blus surup ka satukangeun gunung dijajabkeun ku recetna sora manuk nu patemalan jeung tongeret. Akhirna jangjang peuting meber beurang kaganti ku peuting namahan bilangan mangsa. Numpuk-numpuk itungan waktu ari waktu teh jadi ciri. Yen alam teh robah-robah, waktu nu geus kasorang moal bisa dibalikan deui. Nu matak rugi teman pikeun jalma nu teu bisa ngagunakeun waktu, iwati jalma-jalma nu iman jeung migawe amal soleh anu kacida pisan bagjana. Kulantaran manehna ngagunakeun waktu dina tempatna para mitra. Teu, kumargi waktu teh cenah paros kalangkung moal tiasa diwangsulan deui. Atuh lebar temen para mitra ka jalmi-jalmi anu teu tiasa ngamangfaatkeun waktu dina tempatna. Contohna urang ngalaksanakeun ibadah, rugi para mitra upami urang teu ngalaksanakeun ibadah. Kumargi eta waktu moal bisa mulang deui para wargi sadaya, moal bisa balik deui eta waktu. Di dieu para wargi sadaya, nu kurang da diemutan masing waspaos. Upami dilenyepan dina ati sanubari, diemutan masing teleb, insyaallah para mitra aya mangfaatna. Mangga urang lajengkeun, ngaso heula para wargi ngaso. Sakumaha nu kagambar tadi para mitra. Rugi pisan jalma-jalma nu tiasa ngamangfaatkeun waktu pikeun ibadah. Model Nyi Sainah harita. Boro-boro mikiran anu kitu para mitra, boro-boro mikiran ibadah, manehna mah repeuting teh betegeunah cicing. Hayang geura tengah peuting, hayang geura ngajalankeun papatah ti nini centring. Aryati keur ngadeluk wiridan di kamarna, cempor ngagateng di tengah imah. Sene cicing taya angin anu wani ngaheureuikeun, dipipir gandeng ku sora gaang, dipirig ku sora jangkrik. Katayap Sainah lempang lalaunan ngadeuketan ka lawang kamar Aryati. Barang geus tepi nyingkapkeun hordeng saeutik noong ka jero, breh Aryati keur ngadeluk keneh wiridan. Nanaonan kikituan kakesel-kesel? Tuh para mitra, eta cek Sainah cenah, wiridan kakesel-kesel, ampun. Gerentas hate Nyi Sainah tuluy ngeteyep deui ka ngajauhan. Bus ka kamarna gek diuk dina sisi ranjang, gap kana bungkusan tuluy dibuka. Ari breh eusina nog soang kacing calang ditambah ku taneuh meunang ngajampean teh. Deg 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 ter jajantung Nyi Sainah ratug tuluy ngageter. Pipikiran kumalayang kacipta mun di imahna geus parongpong. Taya Aryati taya Suhama meureun jongjon paduduaan jeung Haji Marnadi. Tegera tengah peuting aing hayang geura ngaburekeun ieu taneuh. Narek naon anu kajadian naha nya jampe nini centring teh mati.
kitu cek hate Nyi Sainah bari tuluy mungkuskeun deui eta taneuh. Bus kana lomari bisi kanyahoan ku Aryati. Geus kitu goledag ngagoler panon kucap kiceup neuteep lalangi. Ari pikiran teu daek tentrem kumalayang kanu anggang, taya pisan katenangan. Gulang-gulingan sorangan asa keung jeung nunggelis, percuma boga salaki mun peuting ukur nangkep guguling. Kahayangna Nyi Sainah mah beurang peuting babarengan, ulah pajauh paanggang, bisi salaki acak diacak deungeun. Teu ngingetkeun yen Haji Marnadi teh apan tingongorage purah ngider usaha. Da pugu jadi sudagara jual beli rupa-rupa barang. Nyamun kaayan di kota onaman mah meureun bisa muka toko, moal kudu ider-ideran ka tempat nu anggang. Jeung deui Nyi Sainah teu sadar. Apan rejeki teh kudu disiar da moal ragrag ti langit, kudu meres kesang meres pikiran, bari jeung ditarekahan dibarengan ku doa. Ari Nyi Sainah mah hayang ngeunahna bae embung ripuh alim risi, kahayang gancang senang tanpa berjuang. Tina anteng-antengna teuing ngalamun lila-lila panonna teu kuateun reupeureun. Sare tibra meninga gebra teu disimbut-simbut acan dan niatna ge moal wakasare, hayang tepi ka tengah peuting. Bari sare kaimpikeun Nyi Sainah geus hudang, geus kaluar ti imah bari mawa nog soang. Peleuwer maledogkeun nog kacing calang kaburuan. Dina impian bet nempo nu ngaliwat nu tayalian iwati indungna. Pedatak nog soang teh kana tarang indungna. Koceak para mitra. Nyi Sainah ngajerit bakat kureuwas. Ampun, punten mak. Cenah bari tuluy para mitra lumpat rek muru indungna. Tapi kedebut ragrag tina ranjang kebreg brai beunta. Samemeh sadar kana naon-naon nu kajadian kadenge aya nu leumpang rusuh dina palupu. Brai mukakeun panto nu memangna teu kungsi ditulakan lol Aryati. Kunaon bi? Aya naon bi? Pokna bari melong rada heran nempo indung terena ngajeng jehe dina palupu. Aduh, ngimpi bibi teh Yati. Mun matak sieun bi teh. Pokna bari cengkat kek diuk sisi ranjang ngahuleng bari mencetan tarang. Teu damang bibi teh? Aryati nanya deui bari ngadeuketan. Teu teu kunaon reuas pugu ngimpi pikasieun. Oh, ngimpen kulemkeun we atuh bi. Heug babacaan heula sateu acana reup teh sangkan diaping di jaring di tangtayungan ku Allah. Dijauhkeun tina balai ngarah ulah ngimpi nu model bieu. Eta ge sok babacaan Yati. Ieu mah ngimpina we nu maksa. Ceuk Nyi Sainah padahal boro-boro babacaan, memeh sare kalah ka ngalamun bari jeung niatna nu lain-lain. Mun kulemkeun we atuh bi da wengi keneh ieu teh. Pukul sabaraha teh Yat? Pukul 1 kirang saparapat. Ceuk Sainah ampir we kalepasan. Rek nyebut kabeneran goledag api-api rek sare deui. Nempo kitu mah Aryati buru-buru kaluar deui ti kamar indung terena, blus ka kamarna goledag ngagoler. Memeh peureum babacaan heula. Reup sare da puguh tadi teh keur meujeuhna tibra, hudang oge reuwas kudu ngajerit. Sora jangkrik menireang asa beuki atra kadengena. Ari tengah peuting mah cicir di pojok di sada ditema ku sarolonok di kebon roai. Maksudna kieu para mitra. Sora jangkrik reang asa beuki atra kadengena ari tengah peuting mah kitu nya. Cungung sada anjing babaung kadengena mata keung jeung geueuman. Tapi Nyi Sainah taya kasieun kalah kacengkat. Asa aya nu ngajujurung. Memeh nangtung mageuhan heula gelung, sampingnya kitu keneh singkil kawas rek mancen gawe gede. Cunuk kana waktu ningang kana mangsa. Nitiwan cinu mustari nincak mangsa nu sampurna. Ayeuna aing kudu ngajalankeun papatah nini centring, muga-muga hasil kalawan nyugemakeun. Kitu gerentes hatena brai muka lomari kop nyokot bungkusan teh. Katayap kaluar ti kamar leumpang meni apei-apeyan. Da bisi kadenge ku Aryati. Reket brai muka panto tengah blos katepas, brai muka panto hareup, hiuk angin nebak ka jero. Pas damar pareum. Atuh meni poek meredong sajongjongan Mas Sainah ngahulang bingung. Tapi sanggeus rada lila tetempoan asa caang, horeng tadi mah ngarumas keneh da geuning di luar mah caang ku cahaya bentang. Jut turun kaburuan gancang nyebol taneuh keur ruangeun hanapeun golodog. Ngarah kalengkahan ku Suhama jeung Aryati. Geus ngaruang taneuh tuluy maledogkeun nog kacing calang kaburuan, kadenge peupeus ngan teu kaciri. Da buni ku kekembangan. Geus kitu ngoreleng kapipir bari ngawur-ngawur taneuh walatra nepi ka tepung gelang. Aya keneh sesana diawurkeun ka pojok-pojok imah. Sanggeus rengse Nyi Sainah ngarahuh narik napas.
lugina dages hasil ngajalankeun papatah teh. Atuh para mitra sadaya, harita teh nisaina geus kitu mah korejat abang koreleng kapancuran ngumah leungeun jeung suku. Taya kasieun da keur boga niat sasarina mah boro-boro tengah peuting hudang subuh ge tarawani kacai sorangan. Beres kari nungguan hasilna we. Pokna lalaunan tuluy unggah deui ka imah. Bus ka kamar goledag ngagoler bani menerkeun simut, ngarengkol ngeukepan guguling reup tibra. Gancang ngacarita peuting geus kaganti ku beurang. Urang Ciboros geus harudang geus kelaliar neangan pangupa jiwa. Barudak reang diburuan arulin jeung pada baturna, hayam jago raong kongkorongok, hayam bikang ngasuh anu. Para mitra kaum dangu, harita sainah can hudang. Jongjon ngarengkol dina engon, da peuting tadi lila nyaring. Teu inget ka solat subuh da sasarige tara. Aryati nya kitu keneh tapi samemeh nama. Maneh nama teu tibra da ngagoler soteh lain can nyaring, awakna ngadak-ngadak jadi rariged asa berat. Mun dibawa nangtung asa rek ngajungkel malah tali ge basa subuh maksakeun hudang ti totolonyong dengar tihang tarangna bancunur. Ya Allah, naku naon atuh ieu teh teu pupugu ngadonya rari awak. Jeung sirah meuli bareurak, ceuk hate Aryati bari mali. Awakna karasa nyeri, sirahna nyanyautan. Aneh pugu ge kamari teh teu naon-naon ari ayeuna ngadak-ngadak gering. Panon poe beuki luhur hawa karasahan. Aryati ngarasa lapar jabati koro asa garing, teu kuat ku hayang nginum, rek hudang sieun ti tolonyong kawas tadi. Rek ngageruan indungna teu wasa tungtungna ngalempreh sorangan bari ngararasakeun sirah nu lieur. Kacaturkeun nyisaina kira-kira wanci pecat sawed ka karanyari. Ngalilir usik tuluy beunta ret ka kenca ret ka katuhu. Temong tina liang leutik dina bilik cahayat panon poe moncor ka enggon. Di luar ganeng ku sora hayam jeung aya nu keur nutu deui. Heuh, geuning geus beurang ieu teh. Kakaraeun nepi ka beurang kieu kabeurangan. Tapikeun bae sanu rek wani ngagetrik-getrik. Da aing kawasa gerentes hatena tuluy ngalungkeun sibut. Bru di pojok tuluy kaluar ti kamar. Barang geus aya di tengah imah nyisainah kaget lantaran jandela narutup keneh. Kitu deui panto malah lampu tempel ge hurung keneh. Aturet ka kamar Aryati hordengna nutup di jero poek jandela ge can dibuka. Sia ti ge kaburangan tayohna mah keun bae ah, cenah koloyong kacai brus mandi. Ari geus mandi lain buru-buru ka dapur kalah ngaleos ka imah indungna. Rek laporan ti dituna mayen papatah nini dukun geus dijalankeun. Pugu harita Aryati amekeunaker lantaran indung terena taya pisan kabelana. Di imah jempling dapur teu ngebul. Kawas imah kosong Aryati ngarasa sedih, kurang-kurangna kasadaran mah hayang nyarekan ka indung terena. Tapi Aryati ngupahan maneh pok ka diri pribadi. Can nyahoeun mana kitu ge, da mun nyahoeun mah yen aing gering, piraku make tega ngantep. Kan edasna ka mana atuh matak naon nya mun bukaan heula jandela. Tuluy cengkat lalaunan ngaragamang kana jandela kamar sorangan. Selot dilaan berai dibuka sabelah, kamar mabra caang. Cempor mah ti tadi geges di pareuman. Cag tuna heula kaayaan Aryati anu ngadak-ngadak geri. Aina kocapkeun di perjalanan harita teh keur meujeuhna panas poe. Moreret mata klieur katur lengan. Harita teh para mitra, ari angin keur pareng leler. Atuh panas teh beuki karasa bae utamana mah keur lumampah di perjalanan bari jeung taya iuh-iuh. Harita di hiji tempat nu jauh kalembur di jalan satapak anu negla taya tatangkalan. Aya hiji jajaka keur leumpang mawa gemolan meuni geus ngalenghoy bakat ku capek. Kesa ngoprot napas ngahega. Akhirna jog anyog hanapeun tangkal asem nu mencal ngan hiji-hijina. Nya puguh kawas nu hanaang manggih cai reg eta jajaka teh eureun heula. Diuk dina jukut meningal lungsar, ngusap kesang tina beungeut sarta buntelan dituna. Nah, panas-panas teuing teh nya. Rek hujan gede kitu, ceuk eta jajaka nu tayalian Iwati Suhama, anak Haji Mardani nu dijurungkeun balik sorangan. Rada lila eureunna teh lantaran asa seungah nyang hareupan jalan anu panas taya aling-aling. Nu di sorang jalan satapak kenca jeung katuhu, ukur kahalangan kurungkun eurih jeung saliara. Teu bisa ngiuhan jadi jalan, mun geus para tegal eta kakara manggih nu iuh,
da aya leuweung ipis kakayona bisa ngiuhan jalan jeung hawana tiis deui. Lamun leuweung ipis geus kasorang beras ka pasawahan, anyog we ka lemur Ciboros, Suhama geus teu sabar hayang geura tepi kanu dituju. Hayang geura anyog ka imahna, hayang geura tepung jeung adina. Kumaha kaayaan di lembur palang siang Aryati manggih kasulitan. Sabab geus 2 poe kokolebatan wae kapibeungeut. Jeung unggal peuting ka impi-impi, tapi piraku make jeung aya itu ieu. Da cicing jeung bisaina nu geus kataranya ahna. Kitu ceuk Suhama manehna geus lila ngarasa melang ka adi, bisi kumaha ona. Ras deui inget ka bapana, nu teu bisa balik harita lantaran aya halangan, nu teu bisa direngsekeun. Hate Suhama rada honcewang sok sieun ka papanjangan. Nu akhirna jadi kasulitan kasararea. Manehna ngarahuh narik napas kawas nu seunggah nakal. Tapi bapa da geus kolot, loba luang jeung pangalaman. Piraku make eleh ku sakitu, ceuk Suhama jung nangtung tuluy indit deui. Para mitra kaum dangu, lemur Ciboros dina mangsa pabebeurang. Kaayaan sepi jempling lantaran jalma loba nu digarawe. Aya nu di sawah, aya nu di kebon, aya ge nu kadayeuh rek ngadon balanja atawa usaha. Langit reueuk mega bodas patinggur garulung mindingan panon poe nu luhur keneh. Barudak nu ulin asalangka beuki jempling we karasana teh. Nu kadenge ukur sora hayam jeung domba nu disada. Dina kaayaan kitu imah Ki Sudagar kacida sepina asa tiiseun, beda pisan jeung sasari. Ari nu jadi kasang tukangna Nyi Aryati teh hudang-hudang da awakna kalah kabeuki nyeri, sirah berat atuh teu bisa hudang-hudang acan. Ari Nyi Sainah teu malire ka anak tere, malah makalah ka atoh nenyo nu sare kitu teh. Saeutik teu hayang ngahudangkeun da ngalah laluasa ulin. Atuh geus beres mandi tuluy dangdan leos indit nepungan nu jadi inung, da aneh cenah teu betah di imah hayang ulin bae. Ka indungna cul Aryati mah teu ditempo-tempo acan. Harita teh para mitra sadaya kacaturkeun Nyi Aryati beuki beurang teh kalah kabeugi parna geringna. Awak panas meuni nyebret, sirah berat asa muter, teteh nyewan teu jelas nu diteuteup rarangkepan. Nyi Aryati lila-lila mah teu kuateun tuluy maksakeun nyalukan indung terena. Rek menta tulung sugan bisaeun ngabelaan ka manehna. Tuluy celak-celuk ka Nyi Sainah tapi geus sababaraha kali tayane malan. Malah asa jempling teu kadenge aya nu di imah. Tungtungna Nyi Aryati teh carindak-dak ngupat bari nyusutan Cipanon. Tega teuing ai biina na ka mana deui atunya. Wayah kieu geus teu aya di imah meuni teu malire pisan ka aing teh. Kitu ceuk Nyi Aryati tuluy pulang gulang-guling. Bari muringis hate teu puguh rasa pikiran cus-cos kanu lain-lain. Malah bet boga pikiran goreng jeung deui keung di imah teh lain memeurisan. Kadenge manuk gagak di jero imah rei bulu punduk Nyi Aryati muridi. Beuki keung we para mitra di imah teh. Bet alah batan di astana Nyi Aryati nangkuban mubuskeun beungeut kana bantal. Jajantung ratug hate pating sareblak. Ya Allah, aya naon atuh di imah teh? Piraku bet aya gagak. Bapana tu lami-lami teuing ieu abdi tulungan, ceuk hate Nyi Aryati bari ti peperket nahan kasieun. Bulu punduk asa kandel meuni ngawig-wig. Cungungung anjing babaung seor-seor angin nebak tatangkalan. Malah bilik pating harlau paralak sadanu ngawurkeun keusih kana kenteng. Brug dipara sadanu ragrag puruluk kana palupuh aya nu muruluk, cep jempling. Wubuh mata keung jeung geueuman. Asa jauh ti batur asa misah ti tatangga, eueuh keur paku kumaha. Puguh Nyi Aryati beuki sieuneun cacak eta teh beurang, atuh komo lamun ti peuting. Poe eta Nyi Aryati parat nepi ka burit, disiksa ku rasa sieun jeung keung. Jaba berat nanangan kasakit nu datang dadak-dadakan, teu karana aya jalana ujug-ujug parna kawaskeun aku tenung. Panon poe beuki luhur, beuki ngulon katemong seseleket dina gulungan mega. Lila-lila buni pisan kahalangan ku mega nu beuki hideung jeung kandel. Harita wanci tunggang gunung lemur Ciboros poek teu pikabetaheun. Langit angkeub kawas rek hujan gede. Hayam tit para mitra. Hayam ting telenyeng ka kolong imah, sato sejen jiga nu sungkan rumingkang anjing ting jaligrig.
Di pipir imah domba darepa tapi cari sapi caricing ari jalma nu di imah halting harenen. Di perjalanan lempang gancang hayang buru-buru tepi ka imah sieun kahujanan di perjalanan. Deket kana sareupna kalireun lembur sisi walungan aya jajaka nu keur lempang rurusuhan. Beungeut semu beureum kesang ngucur da puguh tas lempang jauh bari rusuh. Beuki lila beuki deket ka lembur akhirna anyog meningah hegak bangun ripuh. Lempang asa aya nu ngudag-ngudag. Horeng tayalian iwati lanceukna Aryati nyatana Suhama tea. Nu dijurung balik ti heula ku bapana geus asup ka lembur mah lempang kenor. Ngalenghoy bangun teunangan karasa pisan capena alah batan biasana. Nah ieu teh aya naon nya hate teu genah. Pating sareblak kawas rek manggih kareuwas we. Jeung nya lembur teh asa geueuman da ti sasari ge tara kieu. Najan angkeup bisa kumaha angkeup ge da tara nepi ka keueung. Suhama geus beda rasa, di lembur teh karasana jempling pisan. Rajeun aya sora bet kalah kanamahan keueung, komo ngadenge anjing ngagogog mah bulu punduk Suhama pating puringkak, mung hanjakal waktosna sere. Para mitra anu mulya rupina dugi ka dieu bae heula dongeng nu judulna nyaeta Neangan Bapa karya Cileuksa dina bagian ka-18. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan mangga wilujeng kantun bae kasadayana promios.